Kayak suka berangkat klinik cok. Jaga-jaga bisa elu ke dalam. Awas maneh tata, awas maneh tata. Maneh biangna, maneh biang. Jadi maneh nu kudu urang dibinesakeun, urang dibinesakeun. Hai. Eta sia. Kuna naon? Kuna naon? Ada nyeri doang. Cuman budak masih jaki atuh siga aing dong. Wah, siapa yang ngelawan aing ngelawan ketuana. Aing ka ieu ka jejak teh butuh urang. Itu sih masih terfokus gitu gelut. Ya, fokus gelut mah kan tiba-tiba itu ditarik urangna. Yaelah. Penting mah urang geus menang deungeul. Heuh, ayeuna mah urang geus tataw ya. Aya sabarkeun euy. Hah, siapa kamana tak? Tongkrongan, marane rek kamara. Urang geus di tongkrongan, Terus kurang balik deui. urang pindah tongkrongan tak? Beusi ampruk jeung golongan si Jaki. Heuh sih. Jeung di ieu jarang anu liwat. Selesai menang duit mah. Kalau orang menang, menang duit kan nang 5 waktu doang, kumaha sih nya. Heeh. Terus anu marane rek kamarana. Urang? Heeh. Rek balik urang mah. Jadi keneh. Nyaho can cager ulin tuh dah. Nya aing diteang tah. Si Panjul. Mana mah kunaon di teh? Nyaho batur kegering. Ya, nya preman mah kudu kuat atuh. Cuma sakieu ge deuh. Ya anggur aing kuatan nyeri. Siapa tuh menang nanaon? Preman ge manusia Jul. Siga aing dong. Yang geus sebenarnya ke mana? Nah, ngabaturan sih karunya si guna naon. Ayo bro. Oh, ayo. Bro, ka ditu. Saya kade tak. Ayo, buan. Siap. Cok, si Jaki kemana Pak? Sakit jangan datang. Duhin kemana Mur ya? Nanti dia kan biasanya bareng jeung mana ya? Gila. Naon sih narik-narik? Mai kudu tanggung jawab. Gara-gara maneh si Benny jeung si Ucok ayeuna kudu dirawat. Oh, jadi si Benny jeung si Ucok kayaknya dirawat. Di mana? Ayo antar ke ka ditu. Lain-lain. Pantai cek urang kudu keur. Kudu dirawat, tapi teu dirawat. Terus kunaon mana minta orang tanggung jawab? Nya pokona maneh kudu tanggung jawab. Maneh anu nyieun si Benny jeung si Ucok babak belur. Kan maneh nu nyerang. Anu nyieun si Benny babak belur mah lain urang. Eta mah si Panjul jeung deui nya. Eta si Ucok babak belur eta gara-gara maneh kunaon maneh ngaizinkeun si Ucok ngalawan urang. Bung, pokona urang teh nyaho, maneh kudu tanggung jawab pokona mah cepat. Oke, dalam bentuk naon? Duit, Paling terakhir ha. sukan. Oke, deal. Ayeuna maneh manggain deh. Teteh naon kena Benny. Naon sih urang tengah naonkeun si Benny? Benny babak belur gara-gara teteh kan? Noel si Benny ge urang studi. Ya terus jadi mangkat sekolah jeung saha? Nyejang teh lulu we pakai kendaraan umum. Niriweuh hirup teh. Hoi. Mana keraon di dinya? Astagfirullah. Henteu. Teu kena naon? Oh, geuning mana make baju sekolah? Lain pelajaran sekolah, mana bolosnya? Itu Beneran bolos? Tong sieun. Age bala ke sekolah pernah bolos mah. Jadi mal dibejakeun ka saya.
Bener ya, jangan bicara kesaha. Nya. Tadi lain air salin. Yang tas salin lah kan itu. Kau ngintip ya? Tapi ninggalin mah kajin meureun. Iya. Ngeri atuh ih. Di mana aja? Terus kayak masih tata orang. Arek naon? Nya geus minta pertanggungjawaban jika marane lah. Oh, terus kumaha? Nya manehna sanggup cenah main naik bertanggung jawab dalam berbentuk duit paling lama disukan. Aslina jak, mana mau sanggupan? Itu jak, mun mana teh sanggupan kumaha? Ajak duel jeung aing lah. Lah, nyaanan. Nyaan lah. Mana balas dendam ya jak? Nya heulah. Hari barudak 2 kamarana ya. Cenah nongkrong di darieu. Macan aya datang kene wae. Nya orang jangan duit teh. Aduh. Kadela kira kadea. Entos. Tadi kurang bolas. Kena naon sih, A? Kudu ngarasa capek weh gitu. Capek konon emang. Capek ka kahirupan cu. Oh, namina Ancun. Nya, ai as. Namanya ama Pandawa Julian dipanggilna Panjul. Serius ah? Itu lah nami asli mah Panjul. Oh. Sugante beneran nih ayah wae. Itu ada. Terus ini kemana? Sekarang tuh A cuma keur hayang ngosongkeun pikiran weh. Rudet teh jangar. Nyata. Tapi eta guru apa itu? Itu sih tadi teh sakit. Terus di kakak UKS nyantos we sekalian kabur. Buat nekat gitu. A Angkin amun misalnya barudak sakola Arwih adek tuh nganterkeun Encun. Emang kurang sih? Ancun pasti ngajemput ke sekolah. Engke Ancun ke sekolah, Encun tos uih gitu. Mungkin Encun nyariosna diantarkeun ku rarencangan. Nya, wios-wios we sih eta mah. Tapi syaratna Naon tuh? nyun ke nomor telepon Cun. Ayo. Aduh. Tata, kemana deh? Panjang ge eueuh. Aing mah berona nyeri-nyeri kieu ge. Paksakeun ka tongkrongan. Itu marek naon atuh. Aing arek balik di ka imah. Arem jauh nyeri kieu. Masih tungguan lah. Sugan aya anu ingetan ka aing. Urang kumanya ayeuna rek nang si Lili motorna di. Bukan si Jaki sugan mau main nama motor. Sih. Sugan mana ayeuna ka di mau motor. Ieu soalnya urang mun telat itu nganterkeun si Lili ka imah. Pasti carek kanan nih, posisi songong, tata. Terus di dia Nun ya. nya. Tapi awi dinya. Ya, kan dia di jalanan. Siap. Parkir di mana ya? Si itu tuh. Si Jun ke mana sih? Emang nungguan salila-lila di sekolah. Jelema na malah eueuh. Kemana coba eta budak? Jun wijeng sa? Geuning jodoh sa di bumi. Tadi nungguan di sekolah lila-lila. Jelema na eueuh. Hiji tuh A. Jawab ya Jun. Tadi Jun wijeng sa? Yang rencangan A.
Rencangan saya emang Cun udah rencangan. Rencangan Encun. Namanya si Tole. Eta ada rencangan Cun hiji-hijina di sekolah. Tadi emang teu lewat jalan biasa. Jadi tak ampak nyawa. Gini nggak malah curiganya. Curiga kunaon? Setelah budak mah Cun. Main di nomorna. Astagfirullah, si Tole ada rencangan Encun. Mah mal wau. Di Cun nomorna. Itu si Tole teu nyepang HP Udah gugup. Buka HP gini buka motor. Ya udah nih gitu. Gaduh motor motor butut Ya kulon tengah baran kaan Cun hari kucing batur. Ama nungguan salila-lila di itu. Jadi mau tungguan malah eueuh. Maaf. Sudah. Ada katongkrongan di Degani mah. Nah di dia mau nangis cager gitu. Nah, aing di dia nungguan 2 jam. Sia karak datang. Omong si Tata mah. Mana murun nih lagi teu kajul-jul acan. Mas Tata can ka dieu? Acan. Ya, kurang boga ya. Tuh. Bang sisir. Aing boga gablok 2 karung di sisir di imah. Ya, rek. Ih sisir lain sembarangan sisir, coy. Lele. Ais, ganteng can. Ya. Aing tadi ambrok jeung awes ya. Terus Het awena gulis teh. Saking gulisna aing deket jeung manehna, hati aing kuat deg deg ser. goblok. Sa. Naona Nanya. sama. Nu kuat tengah dukung pisan baturan keur bahagia teh. Saha? Nanya. Lupa duli. Marina. Angkernya Ricky yuk. Sama. Datang. Minjem motor dulu aja. Kamana sih aing keur karasel. Tahu sih orang pinjam lah pokoknya merek neng si Lili. Yang tadi karena ke sekolah. Cek, Yang geus tuh. yang bawa bensinan. Siap mana tak? Kurang bisa lomba. Lomba naon? Lomba lari dari kenyataan. Ya, lomba orang mau duit. Tuh. Astagfirullah. Mana nyopet tak? Naon? Coba sekali deui. Astagfirullah. Mana nyopet tak? Seteta nyopet. Penasaran episode selanjutnya kumaha? Pokoknya mah antosan episode selanjutnya nya. Tong hilap, like, komen, sareng subscribe. Siga kakak 1980 anjir.